bade adus teh sunatna mah wudu heula teh nyaeta teu sunat wudu. Naon margina apanan bade adus teh sunatna mah wudu heula. Anu urang mah tara we. Taranya tos adus, kadah wudu deui teu kumaha adusna eta mah. Lamun wae adusna tarapti. Ya, kumaha tarapti teh kaya yenta mayunkeun ngawasuh kubul sareng dubur. Diniatan nawaitu rob al hadasil akbari an hadhi sawati. Pamatah mah ahese ku bahasa Arabna kitu bahasa Arabna saja abdi ngaleungitkeun hadas gede tina nu goreng patut. Tina nu goreng patut teh kubul jeung dubur pan goreng patut eta mah nya sok aya jalma kasep eta nama da goreng patut tetep nu bodas oge da muamen cerang eta nama nu bodas ge hideungnya bangunna kitu nya bangunan sakumaha bodas oge tetep palebah eta nama goreng patut nya mataknya disebut lagi sawat ini sawat teh dua anggota nu goreng patut larasnya laras goreng patut tas saja abdi ngaleungitkeun hadas ageng tina ieu nu goreng patut nyaeta tina kubul sareng dubur mayunkeun eta adusna teh tos beres eta neme we saja abdi ngaleungitkeun hadas gede tina sadayana badan neme we eta tong dicabak di kubul jeung dubur tong dicabak di pantos tadi tas we adus biasa ngawalateran senena badan tah lamun adus sapertos kitu engke tos adus teu kedah wudu deui teu kedah wudu deui sanajan tadi nyabak kubul jeung dubur meureun batal mohon batal wuduna manu tadi batal teh eta memang tadi gaduh wudu ngan batal ku sabab nyabak kubul jeung dubur ngan upami tos sadayana walatra engke di mana-mana tos adus eta teu kedah wudu deui cekap wudu namah nyaeta ku adus teh naon margina hadas ageng leungit komo hadas alit kitu nya henteu sawihna hadas alit leungit komo hadas ageng henteu upami hadas ageng leungit komo hadas alit matak upami tos adus teu diwajibkeun kadah wudu deui tapi tadi teh dengan catatan ya adusna laras-laras nganggo ilmuna laras nganggo ilmuna nya di antawisna kitu ya di antawisna payunkeun ngawasuh kubul jeung dubur ngadusan kubul jeung dubur teras tos eta entong nyorang pangbatalan wudu deui kitu nya tong hitut tengah-tengah nu adus entong gitu pokona mah tong nyorang pangbatalan wudu tah di mana-mana tos adus teu wajib wudu deui